A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ta'lifihi wa jami'al muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa ingda Bani Sa'adin jeung eta tetep menurut Ibnu Sa'ad. Wa kana al-akhidu ari lapad wa kana al-akhidu. Wa kana jeung bukti saha al-akhidu anu nyekel birikabihi kana abrakna itu buruk. Jibrila eta malaikat Jibril wa bizamamil buroki sareng kana kadalina burok Mikaila eta Mikail. Fasaru tuluy arangkat itu nusadayana. Fasaru tuluy berangkat itu nu kabeh hatta balagu sehingga nepi itu nu kabeh ardon kana hiji taneuh zatan nahlin anu loba kormaan. Faqala mangka nyarios lahu ka Kangjeng Nabi saha Jibrilu malak Jibril ingzil kudu lungsur anjeun Rasul fasolli teras kedah netepan anjeun hahuna di dieu. Panhuna tanya isyarah kanu deukeut. Wa bihuna aw hahuna asir illa danil makani wa bihi kafisila. Fa fa'ala tuluy midamel Kangjeng Nabi summa raqiba tuluy tumpak deui Kangjeng Nabi. Faqala teras nyarios lahu ka Kangjeng Nabi saha Jibrilu Jibril atadri naha apal anjeun aina dimana solaita solat anjeun. Faqala mangka ngawaler Kangjeng Rasul la henteu itu tadri. Terang Jibril di mana atuh tadi teh netepan teh. Qala ngadawuh malak Jibril solaita ke salat anjeun bi Thaibata di tanah Thaibah wa ilaiha jeung ka itu Thaibah al muhajiratu ari anu hijrah. Fangtolako teras berangkat naon al buroku burok Yahwi barina gancang bihi mawa Kangjeng Nabi ya do'u barina nyimpen itu burok hapirohu kana cekerna itu burok haisu adroka dimana manggihan itu burok torpahu kana tungtung paningalina itu burok. Jadi satungtung deleukna burok nu katingali ku matana burok celek didinya si cekerna nincakeun. Faqala mangka nyarios lahu ka Kangjeng Nabi saha Jibrilu malak Jibril ingzil kudulung surah anjeun fasolli teras kedah netepan anjeun hahuna di dieu. Fa fa'ala teras midamel Kangjeng Rasul summa raqiba tuluy numpak deui Kangjeng Rasul
Faqala teras ngadawuh lahu ka Kangjeng Nabi saha Jibrilu malak Jibril, atadri naha terang anjeun aina di mana sholaita geus salat anjeun. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi, la kana lapad la hartosna henteu terang kami mah. Qala ngadawuh malak Jibril, sholaita geus salat anjeun bi Madyana di tanah Madian ingda syajarati Musa caketeun tangkal kai anu disarandean ku Kangjeng Nabi Musa. Pangtolako tuluy berangkat deui naon al buroku burok Yahwi barina gancang itu burok bihi sarta mawa Kangjeng Nabi. Summakola teras nyarios lahu ka Kangjeng Nabi saha Jibrilu malak Jibril, ingzil kudu lungsur heula anjeun, fasolli teras kedah netepan heula anjeun. Fafa'ala teras midamel Kangjeng Nabi, sumarokiba tuluy tumpak deui Kangjeng Nabi. Qala ngadawuh malak Jibril lahu ka Kangjeng Nabi, atadri nah terang anjeun aina di mana sholaita salat anjeun. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi, la henteu terang. Qala ngadawuh malak Jibril, sholaita kana lapad sholaita salat anjeun bituri Sinaa di tanah di gunung Sina. Haitsu kallama di mana sakira geus ngadawuh saha Allahu Gusti Allah Musa ka Kangjeng Nabi Musa. Summa balago tuluy dugi Kangjeng Nabi ardon kana hiji taneuh. Pabadat tuluy pertela lahu ka Kangjeng Nabi naon kusuru Sami, gedong-gedong negara Sam nemrak katingali. Faqala teras nyarios lahu ka Kangjeng Nabi saha Jibrilu malak Jibril, ingzil kedah lungsur heula anjeun, fasolli teras netepan anjeun. Fafa'ala teras midamel Kangjeng Nabi, sumarokiba tuluy tumpak deui Kangjeng Nabi. Pangtolako teras berangkat naon al buroku burok Yahwi barina gancang bihi nyandak Kangjeng Nabi. Faqala teras ngadawuh Jibril, atadri kana lapad atadri aina sholaita, atadri nah terang anjeun aina di mana sholaita ngesolat anjeun. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi, la kana lapad la henteu terang. Qala ngadawuh malak Jibril, sholaita kana lapad sholaita geus salat anjeun bi Baitul Lahmin di Betlehem, Baitul Lahmi. Haitsu wulida tegasna dina sakira dilahirkeun saha Isa bin Maryam, Isa putra pamegetna Maryam. Wa bainama sareng diantarana pirang-pirang waktu huwa ari Kangjeng Nabi yasiru eta anu nuju berjalan Kangjeng Nabi alal buroki luhureun burok. Id dina nalika kitu ro'a ningali Kangjeng Nabi ifritan ka ifrit minal jinni anu tetep ti golongan jin. Yatlubu anu neangan itu ifrit hu ka Kangjeng Nabi bisyu'latin kalawan mawa obor min narin tina seuneu kullamal tapata tuluy dina tiap-tiap waktu ngalirik Kangjeng Nabi ro'a mangka ningali itu ifrit hu ka Kangjeng Nabi
Faqala mangka nyarios lahu ka Kangjeng Nabi saha Jibrilu malak Jibril, ala inget ualimu rek ngawurukeun kaula ka anjeun kalimatin kana pirang-pirang kalimat takulu anu maca anjeun hunna kana itu kalimat idza qulta di mana-mana maca anjeun hunna kana itu pirang-pirang kalimat topiat mangka pareum naon su'latuhu oborna itu ifrit wa kharra sareng ngajungkel itu ifrit lipihi kana sungutna itu ifrit. Faqala mangka ngadawuh saha Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala kan tenan, bala mangga. Nah gitu. Faqala mangka nyarios saha Jibrilu malak Jibril, kul a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barru wala fajirum min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Qul baca ku anjeun a'udzu kana lapad a'udzu nyalindung abdi biwajhillahi kadat Allah al-karimi anu mulya wa bi kalimatillahi sarengku pirang-pirang kalimat Allah at-tammati anu sampurna allati anu la yuzawiju moal bisa ngaliwat hunna kana itu lati teusina kalimat saha barun anu migawe kaalusan wala jeung moal bisa itu yujawijo saha fajirun jalma anu migawe kalacutan min syarri ma tina kagorenganana perkara yang zilu anu lungsur itu ma minas sama itu langit wa min syarri ma sareng tina kagorenganana perkara ya ruju anu unggah atau anu hanjat itu ma fiha ka itu sama wa min syarri ma sareng tina kagorenganana perkara daroa anu jadi itu ma fil ardi di bumi wa min syarri ma sareng tina kagorenganana perkara yakhruju anu kaluar itu ma minha tina itu ardu wa min fitanil laili sareng tina fitnahna peuting wan nahari sareng beurang wa min tawarikil laili sareng tina pirang-pirang anu datang dina waktu peuting wan nahari jeung waktu beurang illa tariqan angin anu ngambah yatruku anu ngambah itu tarik bihoirin kalawan migawe kaalusan ya Rahman he pangeran anu welas asih. Pangkaba tulunyuk sruk itu ifrit lipihi kana sungutna itu ifrit wa tofiat sareng parem naon su'latuhu oborna itu ifrit